Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Neng Amelia Syadia. Abdi di PGMI semester 2 kelas A. Abdi bade macakeun sajak judulna Ramayang. Karya Rahmat M. Saskarana. Bulan imut ngangkleng di langit. Budak ulin di buruan. Angin darat muru ka laut. Pamayang nyolendang korang. Parahu leutik laju nyiwik. Nganteur usaha di sagara. Warna perak na beungeut ombak. Beuteung lauk ting borelak. Nu jadi harepan pikeun kahirupan. Laut lega paparin pangeran. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.